minta tolong di kasahanya neangan injeman duit geus eueuh percaya aya CEN kebenaran bade ka mana CEN bade ka payun ce abi teh bade nambut acis ce anu kangge setor ka Mekar anu di RT 2 kumaha aya ce ke bila mana ce setor ka RT 2 acisna tos aya di abi kaleresan ce nembe tos aya nu nambut mangga aduh telat euy Maija atasan aya naon Nyi Fitri bade nambut tos sakedap mah tuh Maija manawi aya sakedap mah sabaraha 100 we Maija ayo nuhun tosna pan sakada acisna dek dipake ku Maija mangga salah ngomong padahal mah tadi teh nyebutna saminggu si Tati tulungan orang tapi pinjam duit samingguan pokoknya mah ya tempo mayar nama si Fitri di lewihan kalem ayah keur meuli basok mah alamah eucong mah bodo arah utang samingguan utang di tahun 2025 oge ayeuna geus tahun 2000 genep kreditan ka Tati acan lunas keneh masih keneh nunggak ayo ah gak ada waktu Tati mah untuk ngobrol-ngobrol tentang masalah pinjam meminjam mah jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama Tati digondol kucing waduh dia angsuran sakit itu ya angsuranmu ini sudah dapat temunya kopi yang 2 juta kau kembalikan 2 juta 600 bah 1 bulan kau menghilang karena tak tepat wayangmu kalem atuh dona kurang oge dibayar ayo 2 juta 600 pan ayo daun duit dona ya duit ayo cokot waduh lewat ini orang sabaran waduh itu dong Cik Fitri bukan duit buru cokot jadi cokot sih aku aing mah awas cokot sih ayo duit buru ayo duit ya aya naon tante itu Pak RT di sananya aku sampai dilempar-lemparin pakai sendal itu daun dianggap duit Pak RT salam nu gelo saha ari tante dari dia mah sakaterang abi mah teh aya anu gelo aku mau pulang saja aku takut sama dia nah saha atuh nu gelo nanya nah itu mah cigah Cik Fitri nah Cik Fitri gitu waduh kebenaran aya RT punang ari Cik Fitri Pak RT mana bansos mana BLT mana kesrek sia hari aya pendataan bansos aing mah selalu kaliwat ari aya pendataan pemilu kang boroning jelema anu setruk anu gering anu gelo oge sia kadata sok kaburu data aing eta boro sia yang bansos aing boro sia yang kesrek aing telah kabere
tekengeng kitu cek istighfar cek tekengeng kitu maler satu wabi di layanan mah tuh abi sami gelona wih we, ah.